Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha sareng eta tetep ti sapalihna wasiat az-zuhdu ari juhud. Aya tegasna wa minal wasoya tina pirang-pirang wasiat at-tis'i anu salapan. Az-zuhdu ari zuhud wa huwa sareng ari zuhud teh fil lugati dina bahasa khilafur rogbati eta lalawanan resep. Yuqalu dicarioskeun zahada zuhud jalma pisai'i dina hiji perkara wa anhu sareng tina sy ae tegasna lam yarghib taresep si jalma fihi dina ieu sy wa haqiqatuhu sareng ari hakikatna zuhud insirapur rogbati eta mengkolkeunana rasa resep ani syai'i tina perkara ilama kana perkara wa ari ma khairun eta leuwih alus minhu tinimbang ieu sy. Wa syartul marghubi anhu sareng ari syarat barang anu dipika resep ayakuna eta yen bukti ieu marghub anhu aidon deui marghuban fihi eta anu dipika resep biwajhin kalawan jalan minal wujuhi tina pirang-pirang jalan. Patarikul hajari mangka ari nu ninggalkeun batu waturobi jeung taneuh wal husyrati jeung pirang-pirang gegeremetan layu sama eta teu dingaranan ieu tarik zahidan kana zuhud li'annaha karna sanyana ieu hajar laisat eta sanes ieu hajar fi mudhannatir rogbati dina tempat sangkaan resep watarikud darohimi jeung ari nu ninggalkeun pirang-pirang dirham wadana niri jeung pirang-pirang dinar
Yusama eta dingaranan ieu tarik zahidan eta nu zuhud. Wa syartul margubi fihi jeung ari syarat barang nu dipikaresep ayakuna eta yen bukti ieu margubi khairon eta leuwih alus indahu disandingeun jalma minal margubi anhu tina anu dipikangewa. Lamun margub anhu nu dipikangewa, lamun margub bih nu dipikaresep. Hatta yagliba nepi ka ngalindih naon arrogbatu rasa resep pihi dina ma paman mangkasa jalma ba'a anu ngajual ieu man bidunya kana dunya bil akhirati ku akhirat bahwa mangkari man zahidun fid dunya zahidun eta nu zuhud fid dunya di dunya. Waman jeung saja maba'a nu ngajual ieu man al akhirata kana akhirat di dunya ku dunya bahwa mangkari man zahidun eta nu zuhud fil akhirati di masalah akhirat. Wal adatu jeung ari kabiasaan jariyatun eta nu berjalan bitakhsisi ismi zuhdi kalawan nangtoskeun ngaran zuhud di dunya kana dunya. Wa qad waroda sareng nyata tos dongkap pihi dina ieu zuhud naon ahadisun kasiratun pirang-pirang hadis anu seueur syahiratun anu terkenal anu masyhur minha eta tetep tina sapalihna hadis ma ari perkara rawa nu ngariwayatkeun kana ma sal Baihaqi Imam Baihaqi fi Syu'abil Imani dina kitab Syu'abul Iman. Ani Nabi katambi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saektosna Nabi qala eta ngadawuh Nabi ma zahada tejuhud saha abdun hiji hamba di dunya illa anbata kecuali ngajadikeun sa Allah Gusti Allah al hikmata kana ngalap manfaat bi qalbihi dina hatena jalma wantolako jeung pasehat biha wantolako jeung pasehat biha ku sabab ieu hikmah naon lisanuhu lisana jalma wabasoro sareng ningalikeun Allah ukaman aibad dunya kana aibna dunya wadawa sareng pirang-pirang obatna ieu dunya wa akhraja sareng ngaluarkeun Allahu ka jalma min hati dunya saliman barina nu salamat ila dari salami menuju lembur kasalamatan
Wa mina sareng eta tetep ti sapalina hadis ma ari aya hadis rawanu ngariwayatkeun kana ma saha al imamu Ahmad Imam Ahmad qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhdu ari zuhud fid dunya dina dunya rohatul qalbi eta kasenang hate wal badani jeung kasenang badan warogbatu jeung ari resep fid dunya dina dunya tutilu eta manjangkeun ieu rogbah alhamma kana kabingung wal huzna jeung kana prihatin wa ma qassara jeung teu gagabah saha abdun hiji hamba fi taatillah dina taat ka Allah ilab tala kecuali nyobi ukaya mansa Allahu Gusti Allah bilhammi ku kabingung wa mina sareng eta tetep bisa palina hadis qaulun nabi ari dawuhan nabi sallallahu alaihi wasallam man aroda ayyu tiyahu man ari sajal ma aroda eta nu ngamaksud man ayyu tiya kana yen ngadatangkeun man saha ayyu tiya ari yen ngadatangkeun hu ka man saha Allahu Gusti Allah ilman kana ilmu bi ghairi ta'allumi barit teu ngaji heula wahudan jeung petunjuk bi ghairi hidayatin kalawan tanpa menta petunjuk paliyazad mangka juhud ieu man fi dunya dina dunya wa qauluhu sareng dawuhan Nabi alaihi salam idza ra'aitumur rajula qad utiya zuhdan fid dunya wa qillati mantik idza ra'aitum di mana ningali aranjeun kabeh ar-rajula kahiji lalaki qad utiya nu nyata dibere ieu rajul zuhdan kana zuhud fid dunya di dunya wakil latamantikin jeung saalitna nyarios pak taribu mangka kudu ngadeuketan aranjeun kabeh minhu ti man fa innahu mangkasanya man yulaqinu Fainahu mangkasanya na iman yulakinu eta neuleman ieu man al hikmata kana ilmu manfaat walil ulama jeung eta tetep pikeun para ulama maqalatun ari aya cariosan kasiratun anu seueur bizuhdi dina masalah juhud
Sanankulu bakal nyarioskeun kami qoriban barina deukeut jumlatan kana jumlah minha tina ieu maqalah wazhad wadzaka faqdu'a wazhad wada faqdu'a laqoti qalbika bilma bila faqdun lahu taku qala wazhad jeung kudu zuhud anjeun waza jeung ari ieu zuhud faqdu ala qoti qalbika etat eueuhna cumantel hate anjeun bil mali kana harta la faqdun lain teu manggih lahu kana itu malun taku bukti anjeun kola eta anu leuwih berakal tapa anjeun kosong ati ulah cumantel tapa anjeun kosong ati ulah cumantel kana dunia lain ngosongkeun kana dunia lain ngosongkeun anu dicela wazhad wada faqdu ala qoti qalbika bil mali la faqdun lahu taku qala tapa anjeun kosong ati ulah cumantel kana dunia lain ngosongkeun nu dicela asar wazhad wada faqdu ala qoti qalbika bil mali la faqdun lahu taku qala tapa anjeun kosong ati cumantel kana dunia lain ngosongkeun anu dicela yakni ngamaksud musonif in zahadta lamun zuhud anjeun di dunia dina dunia takun tah bukti anjeun aqalan nasi eta nupang berakalna jalma wa zuhdu sareng ari zuhud huwa ari zuhud teh tapaqdu ala qatil qalbi kosongna cumantel hate bil mali kana harta walaisa jeung lain ieu zuhud huwa ari zuhud
fakdal mali eta teu ayana harta lain teu boga. Pala tazunnu mangka ulah nyangka anjeun anna nabiyallahi sayaktosna nabina Allah Sulaiman tegasna Nabi Sulaiman alaihi muga tetep ka Nabi Sulaiman wa ala nabiyina jeung ka nabi urang sadaya as-salatu ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan lam yakun eta teu buktos ieu Sulaiman zahidan eta nu zuhud fi dunya dina dunya bal huwa balik ta'ari Nabi Sulaiman eta azhaduz zahidina pang zuhudna di antara anu zuhud. Nabi Sulaiman kan pang beungharna tapi pang zuhudna. Idh kana karena buktos ieu Nabi Sulaiman yakulu eta nuang ieu Nabi Sulaiman al khubza syairi kana roti kacang wa yut'imu jeung masihan tuangeun masihan dahareun ieu Nabi Sulaiman al khalqa ka makhluk la zaizil az'imati kana ngeunahna pirang-pirang dahareun wa hadza sareng ari ieu eta min a'dhami zuhdi tina pangagungna zuhud. Qala nyariosa Sayyidu Thaifati jungjunan kelompok Al Junaidu tegasna Junaid Imam Junaid radhiyallahu an az-zuhdu ari zuhud khuluwul aidi eta kosongna kakawasaan minal imlaki tina pirang-pirang kapamilikan wal qulubi jeung kosongna hate minat tatabi'i tina naluntik wa qala sareng nyarios Syekh Junaid aidon deui az-zuhdu ari juhud istisgharud dunya eta ngareken leutikna dunya wa mahwu asariha jeung ngalebur tapakna dunya minal qalbi tina hate wa qala sareng nyariosa Abu Sulaiman ad-Darani az-zuhdu ari zuhud ingdana numutkeun kami tarku kulli syai'in eta ninggalkeun setiap perkara yusgilu anu nungkulkeun ieu syai' ka anjeun anillahi ta'ala cul ti Gusti Allah ta'ala wa qala sareng nyariosa Sufyanus Tsauri az-zuhdu ari zuhud fi dunya dina dunya eta qasrul amali pondokna pangharepan wa suila sareng ditarosal Imamu Ali karamallahu wajah ani zuhdi tina masalah zuhud
Pakola mangka ngawaler Sayyidina Ali. Wa ari zuhud teh eta alla tubali yen teu merduli anjeun min akli dunya tina ngadahar dunya min mukminin ti golongan mukmin au kafirin atawa kafir. Ae patu siru tegesna mikeun anjeun biha kana ieu dunya goiroka kasalian ti anjeun kainan bari anu bukti saman jalma kana nu bukti man lihtiqorika karena ngahinakeun anjeun ha laha kana ieu dunya wazuhdu ahsanu man sobin ba'da tuqa wabihi yunalu maqama arbabil ula. Wazuhdu sareng ari zuhud ahsanu man sobin eta pang alusna pangkat ba'da tuqa dina sabada katakwaan wabi jeung kalawan ieu zuhud yunalu meunang jalma maqama arbabil ula kana pangkat pirang-pirang jalma anu agung maqama arbabil ula kana pangkat pirang-pirang jalma anu agung. Ari zuhud pangalusna pamadegan ari zuhud pangalusna pamadegan sabada takwa panempatan jalan jugala sabada takwa panempatan jalan jugala wazuhdu ahsanu man sobin ba'da tuqa wabihi yunalu maqama arbabil ula. Ari zuhud pangalusna pamadegan sabada takwa panempatan jalan jugala wazuhdu ahsanu man sobin ba'da tuqa wabihi yunalu maqama arbabil ula. Ari zuhud pangalusna pamadegan sabada takwa panempatan jalan juga yani ngamaksud musonnif anna zuhda kana sayaktosna zuhud eta afdolul manasibi pangabdolna pirang-pirang pangkat ayil maqamati tegesna pirang-pirang pangkat bada takwal ilahi sabada takwa ka pangeran idh huwa lantaran ari juhud
sababu mahabbatillahi ta'ala eta jadi sabab mahabbah ka Allah ta'ala. Wa ayyu mansibin jeung ari nu mana wae martabat a'la eta nu leuwih luhur min hati nimbang mahabbatullah. Qala sa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam paman ahabbahullahu fahuwa fi 'ala darajah. Paman mangkari sajalma ahabba eta nu mika resep ma arhaba eta nu mika cinta hu ka ma saha Allahu Gusti Allah fahuwa mangkari ieu man eta fi 'ala darajati dina pangluhurna pirang-pirang darajat. Wa asyraful maqamati jeung pangmulyana pirang-pirang tempat. Wa bijuhdi jeung kusabab juhud yunalu dimeunangkeun naon arbabul ula pirang-pirang saha arbabul ula pirang-pirang jalma nu agung minal ulama il amilina nyatana ti pirang-pirang ulama ul amilin wasufiyati jeung ahli tasawuf annasikina anu tukang ibadah sadayana. Annasikina anu tukang ibadah sadayana. Wa muhibbud dunya qailun aina tariq. Wa muhibbud dunya jeung ari nu mika cinta dunya qailun eta nu ngucap aina eta di mana at-tariqu ari jalan aina eta di mana al-khalasu ari salamet kamuskarin sapertikeun weur saribat tila kana inuman sariba kamuskarin saperti nu weureu sariba nu nginum ieu mus attila kana arak. Wa muhibbu dunya qailun aina tariqu ainar khalasu kamuskarin syaribal tila nu cinta dunia bakal ngomong kamana jalan. Nu cinta dunia bakal ngomong kamana jalan. Neangan untung kawas, neangan untung kawas weureu arak nu ala. Neangan untung kawas weureu arak nu ala. Yani ngamaksud musonib annaman sanyana jalma lam yajhad anu teu juhud ieu eman fi dunya dina dunya huwa ari ieu eman muhibbun eta nu mikaresep laha kana dunya yakunu buktos ieu eman teh mislas sakroni eta saperti nu weureu
awil ghariki atawa nu teuleum walayah tadi mangka teu nuduhkeun jalma ila tariqi kana jalan balda iman balik ta anu langgeng yaqulu nyarita ieu man aina eta di mana at-tariqu ari jalan aina di mana al-khalasu ari salamat wadzalika sareng ari ieu kaul teh eta listighali zahirihi karena katungkul dohirna jalma bitolabiha kana nyuprihna dunya wa batinihi jeung batina jalma bi iradatiha ku ngarepkeun dunya li annaha karena sanyana dunya ida rosakhot di mana tumancep pil qalbi di mana tumancep ieu dunya pil qalbi dina hate doharotah nampak naon zalika ieu dunya ala jawarihil abdi kana pirang-pirang anggahota hamba bitakalubihi kalawan mumusuhanana jalma wa muqatalatihi jeung nguranganana jalma alaiha kana ieu zuhdun paya selibu mangka nyabut hu ka eman saha Allah Gusti Allah lazatal qanaati kana ngeunahna sifat qanaat wa yamna'u sareng nyegah Allah hu ka eman siyasataz zahidina kana peraturan anu zuhud sadayana fainal qalba mangka sanyana hate idza lam yakna eta di mana teu narima ieu qalbun lam yashba tah teu wareg ieu qalbun walau malaka jeung sanajan ngamilik si jalma ad-dunya kana dunya bihadzafiriha kalawan papaesna dunya pahina idin mangka dina waktu kitu kaipa kumaha yuwafaku dipaparin taufik ieu man lit taati pikeun ngalaksanakeun taat baca wa muhibbu dunya qailun aina tariq aina karin syaribatila nucinta dunya bakal ngomong kamana neangan kawas wallahu a'lam bishawab.
Rabbana